Para mitra kaum dangu sadayana. Barang harita nyimas makira kerenangtung parinitenan kasabudeunana di mana datangna eta serangan tadi mangrupakeun daun anu ngablesat tur ngancurkeun tangkal. Teu kanyahoan harita corelat ceuleuh celak. Aya hiji bayangan anu dak dumadak nangtung mancuh dareubeunana. Kerneangan naon ieu teh? Da kasir mah moal aya di dieu atuh. Ceuk eta bayangan jeung cirim anu nangtung di hareupeun Nyimas Makira. Nyimas Makira harita teh sirik ngeluncat ka tukang aya kana dua lengkahna. Samebreuwas tur kaget ningali cirim anu nangtung ujug-ujug di hareupeun manehanana. Nyimas Makira harita bibirna mangap calawak sedengkeun panonna molotot neuteub seukeut teu kiceup-kiceup ka jirim hiji jajakan nu gandang. Pangawakan jangkung kulitna koneng umyang sedengkeun buukna ngarumay ngaleuwihan tina tak-tak. Sedengkeun Ki Bando barang ningali Nyimas Makira anu matung mancuh dina tangtunganana anu ngadon neuteub seukeut bari calawak ningali ka jirim hiji jajaka anu nangtung di hareupeunana. Ki Bando harita ngelingan bari pok ngomong ka Nyimas Makira anu keur walohok. Nyimas Makira, sadar sadar. Gurubug. Nyimas Makira harita langsung ngagurubug. Nu saterusna nulak cangkeng bari neuteub. Ayeuna mah ku teutepan anu seukeut teh lain kur malohok. Tapi teutepan seukeut anu pinuh silalatu. Bari harita pok ngomong ka hiji jajaka anu keur nangtung di hareupeunana. Saha anjeun? Nanya atawa ngalinur ieu teh? Cek rasa uing teh di dieu geus lila. Tapi naonnya? Keke, ai mane beuki kasir? Hah? Kurang ajar. Saha anjeun? Make jeung nanya. Uwing. Hayang apal ngaran Uwing? Hah? Kurang ajar. Ditanya kalau malik nanya. Nyimas Makira harita cengkel. Kakarage wawuh maksudna kakarage panggih jeung ieu manusa. Tapi jelas cek dirina ieu manusa teh seolah-olah ngaleceh ka dirina. Anjeun teu apal kuring? Parina ge keur naon make jeung kudu apal. Nah teuing ngan anu jelas mah uing teh mikir-mikir ka maneh teh geulis lamun disidik-sidik mah. Tapi aneh kunaon ari irung maneh eta aya nu hideungan? Ceuk eta jejaka nu gandang bari nunjuk kana pelebah beungeutna Nyimas Makira. Nyimas Makira atuh jika anu ka beunangan ku sirep. Harita leungeunna ngangkat bari ngusap irungna. Padahal mah bohong. Nyimas Makira harita beureum beungeutna. Kahiji era kadua-duana amek anu kacida amekna ku hiji jajaka anu ngaleleceh ka manehanana. Corelat ceuleuh. Nyimas Makira harita ngacorelat kadeuketan ka tangtungan hiji pamuda. Kurang ajar. Anjeun ulah heureuy-heureuy ka kaula. Saha nu heureuy bari nage? Uing mana teu heureuy. Asa naon sia? Asa kaleci? Nyimas Makira harita beuki amek wae dikitukeun teh. Beungeutna keuneuk lieu beusi ata beulem. Ku rek nanya, saha ngaran anjeun? Madekot hayang-hayang teuing ngaran uing.
Nyaho maneh. Lain ku masalah kituna. Bisi mail maneh paeh dina leungeun aing. Paeh mah nya tinggal paeh we atuh make jeung kudu teuing apal ngaran uwing. Wow ge henteu kurang ajar. Ajarkeun atuh. Najis teuleung. Saha ngaran maneh? Nu sabenerna? Yakin hayang apal ngaran uwing. Yakin teu yakin. Ah, nya mah yakin teu yakin mah. Nah, teuing. Cek eta jajaka anu teh lian jaka teureuh. Kek jaka teureuh harita diuk tina batu anu mancung di dinya. Atuh puguh. Nyimas Makira beki amek wae. Sedengkeun Ki Bando anu nyaksian kawas kitu dina hatena seuri. Saumur hirup manehanana babarengan jeung Nyimas Makira. Ek tipakalangan naon wae can pernah aya jalma anu model kitu ka Nyimas Makira. Gagah ku gagahna, sakti ku saktina. Pasti bakal ngahargaan ka Nyimas Makira sanajan kakarapangi. Ku galakna Nyimas Makira kasaktena anu geus ceuk paribasana keceluk kaun aun kakoncara kajana pria. Kolot budak aki-aki nini-nini geus apaleun kangaran Nyimas Akira. Hiji jawara wanoja, hiji jawara awewena anu gagah sakti manraguna. Nyimas Makira harita neuteub seukeut mancuh dina tangtunganana. Sedengkeun anu diteteupna harita ngadon kulumas kelemes jiga eme anu kalaparan. Goledag harita ngagoledagkeun awakna nyarane kana batu anu aya tukangeunana. Bari sukuna ditumpangkeun sabelah atuh jelas. Nyimas Makira ngarasa dihina, ngarasa dilerece ku eta jajaka. Anu kalakuanana pika sabeleun, kalakuanana jelas lir ibarat anu teu hidang. Anjeun kurang ajar anjeun. Diajak ngobrol kono hees. Nah, atuh cicing. Itu kadang-kadang. Wih, teh tunuh. Penting tos ngarona. Make jeung ngaganggu sagala rupa. Kajaba lamun arek ngeukepan uing tadi. Sok. Jeung eta jajaka bari ngeletkeun biwireun eta letahna. Nyimas Makira beuki amakna kerahanan. Uing arek nanya ka maneh. Sabenarna maneh teh saha? Kula Nyimas Makira. Saha? Makira. Oh. Pasti tukang leupetnya. Hah? Kurang ajar anjeun. Nyimas Makira anu geus teka wawa deui nahan amarahna. Corelat cilang sablut. Nyimas Makira harita narajang kajaka teureuh anu keur leleha atanapi leha-leha tumpang kaki sedengkeun leungeun kenca katuhuna pake tilam sirahna anu nyarane kana batu. Barang harita Nyimas Makira narajang kuk. Serangan Nyimas Makira anu ngandung kekuatan tenaga lapisan anu rosa harita karasa ku jaka teureuh nebak kana pelebadadana. Jaka teureuh harita sakolebat jingkahan eta panarajang kasisi. Yuk jebrod. Panarajang Nyimas Makira harita kejebrod kana batu anu aya di gigireunana. Puicak. Batu sabada harita gapting purincah. Diri ibarat beas anu ditutu. Batu amulayah ka ditu ka dieu. Sedengkeun jalma anu ditengeulna harita teuing geus ka mana. Nyimas Makira nangtung tur ngorejat kaget sabab tetela eta jalma geus eueuh tina tempatna. Hah, kurang ajar. Bener-bener boga kasaktian anu hade. Saha sabenerna teh jalma? Ugenah ya cicing tina dahan kawas kieu.
komo deui lamun di baturan ku anoja anu geulis kudu ngaran Nyimas Makira anu tukang leupeut ya. Kacida meureunnan nikmatna ieu. Liuk harita Nyimas Makira ngaliuk kasampak cakat teureuk keur ucang ange we bari nyarane dina dahan. Nyo Nyimas Makira beuki amarah harita corelat jeung Nyimas Makira harita meberkeun leungeunna. Hiu keduk Nyimas Makira narajang eta tangkal anu tumibana kana eta tangkal lir ibarat kaduruk sapada harita dauna perang tur maruragan kahanap dahana harita tutung lir ibarat ruhak sedengkeun ari jalma anu dialakna harita teuing geus aya di mana. Nyimas Makira harita nulak cangkeng bari nyungingkeun bibirna ceuk panyangkana pasti jalma bakal kakeunaan ku tanaga jero manehanana anu ditibankeun kana tangkal eta. Kurang ajar rek macem-macem ka kula. Ceuk Nyimas Makira harita bari neuteub kana tangkal sedengkeun teu nyadar itu kangge Nyimas Makira harita aya nu keur nangkeup harigu. Kumaha? Tangkal teh jadi kitu nya. Nya tuman teuing tangkal teh bari ki. Nyimas Makira harita sanggeus nemaelan ngarasa aneh tur kerung. Kakarek sadar anu temalan ken cikeneh kumanehanana teh lain ki bendo sabab dina sorana aneh. Ret Nyimas Makira harita ka tukang ngareret barang bre harita aya jalma anu keur ngangkat halisna kaluhur kahanap bari neuteub ka manehanana. Atuh puguh Nyimas Makira sapada harita ngamuk nguak ngawik. Kurang ajar setan anjeun. Kunaon make jeung amak kauing ge teh anu di alat tangkal tapi amakna kauing. Keke. Ari maneh teh masih hideng atawa henteu teh? Oh, gara-gara jadi tukang leupeut meureun nya. Teu payu. Mana tuh menta? Ceuk cakat teureuk harita paringan namprakeun dampaleungeunna. Nandakeun menta hiji barang anu disebutna ku cakat teureuk leupeut. Nyimas Makira harita makin ngabekus harita bari sorot panona cucub tur amek ka eta jajaka. Jorelat cenah. Kuku. Nyimas Makira harita nyodorkeun seranganana sedengkeun cakat teureuk anu nangtung harita ngadon nyengir bari mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Kitu jeung kitu we cakat teureuk diserang mundur dina hiji mangsa cakat teureuk harita nongeng. Prot cakat teureuk harita hitut. Duh, hampura ya. Uing asup angin. Kurang ajar sia. Harita sukuna Nyimas Makira rek nalapung kana bujurna cakat teureuk. Tapi ya cakat teureuk jiga kelenci. Barang sukuna rek nepi pisan kana bujurna cakat teureuk. Clog cakat teureuk harita ngaclog sakolebat ka hareup. Ken cakat tuh pakupis suku Nyimas Makira anu rek nalapung bujur cakat teureuk. Tapi orok kaya cakat teureuk lingas lir ibarat naon. Boro-boro ting kacabak kata lapung. Katoel oge henteu. Cakat teureuk harita anu nangtung bari ngelel-ngeleletah. Sedengkeun leungeunna harita dina ceuli. Bener-bener Nyimas Makira kakara panggih lawan anu memang ceuk pikirna teu eling kawas kieu. Kurang ajar. Anjeun setan kurang ajar. Ceuk Nyimas Makira teh sirikna hayang ceurik jejeritan lantaran teu hasil ngarah eta musuh anu ngadon ngaleleceh ka manehanana bari ngelel. Aduh, kunaon ieu teh make jeung leweh kawas kitu. Kade urang usap eta leho anu ngamai. Ceuk cakat teureuk harita bari nyampeurkeun leungeunna rek nyolodor. Tapi Nyimas Makira harita ngadon mundur bari maksudna rek ngaceuwang leungeun cakat teureuk.
Orokaya lain oge cakat teureuf anu nu tukang ngeheureyan sapopoena ulin jeung si Peloy. Lamun teu bisa narajang atanapi nyingkahan panarajang musuh anu ngadadak kawas kitu. Curilat cakap peureuh harita geus leungit tina teuteupan. Nyawa-nyawa harita leungeun cakat teureuk geus aya dina gadona. Nyimas Makira leungeun cakat teureuk harita ngusapan kana gado Nyimas Makira. Atuh pugu Nyimas Makira harita kaget anu luar biasa. Leungeun cakat teureuk harita rek ditewak, tapi tiba-tiba leungeun cakat teureuk geus eueuh tina teutupan manehanana. Sampak cakat teureuk harita keur nangkep harigu di sagigeunana. Nyimas Makira harita mundur ka tukang bari ngaheumatkeun leungeunna make gerakan anu kacidak gancang. Hukukukuku. Nyimas Makira harita leungeun kencak katuhuna ngasupkeun serangan kana dada cakat teureuk. Tapi orokaya cakat teureuk geus eueuh deui wae tina serangan Nyimas Akira. Nyimas Akira jengkel nu antukna harita Nyimas Akira. Nagog bakati ku kesel-keselna kakara saumur hirupna Nyimas Akira dilelecek ku model jawara model kawas kitu nu kakarak panggih ngabalas henteu tapi justru kumanehanana teu beunang-beunang aneh oge ceuk Nyimas Makira. Nyimas Makira harita pok ngomong bari rada sesentak tapi nya kitu. Ngaran-ngaran awewe paling oge kudu bisa ceurik lamun teu meunang anu dipikahayang. Kurang ajar. Saha anjeun sebenarnya? Ai. Make jeung nanya. Hayang-hayang tinggaran uing. Saha anjeun? Uing teh anu ngaran Cakat Teureuk. Curilat jeung cakat teureuk harita geus kacurilat nangtung mancuh dihareupeun Nyimas Akira anu keur nagok. Hudang maknya jawara jebleh. Eta jabaleho mending ngucur kitu. Nyimas Makira jiga anu kamangaruhan harita tuh leungeunna ngarayap kana irung. Kadaueuna naon atuh puguh we ari cakat teureuk makur waduk. Barang harita Nyimas Makira nyebak irung eueuna naon galagak atuh. Harita cakat teureuk ngagalagak manilelengakan bakat tingku atoh jeung ngarasa bungah meureunna aya hiburan nyaetana sosok wanoja nu geulis rancunit Nyimas Akira. Heh, Akira tukang martabak leunca make jeung kawawaduk ku dewek ye. Duh, asa nyeri beuteung ya. Aduh, hampura ya. Lain dihaja lantaran uing masa kababayan iteh nempo anu nagog kawas kitu teh. Duh. Sedengkeun Ki Bando teu kawawa harita nyengir seuri ngagagak lantaran kita tadi geus meneng manehna hayang seuri ayeuna asa kabudalkeun. Nyimas teu naon Nyimas. Nyimas Akira harita neuteub seukeut bangun anu nganaha-naha. Ka Ki Bando anu ngomong kitu. Barang direret kagigir. Nyimas Akira harita rurat tereret. Sabab jalma nu nangtung tadi hareupeunana anu ngaran Cakat Teureuk geus eueuh tina tempat. Cakat Teureuk. Nyimas Akira harita gegeroan. Sigah ngageroan dulurna ka Cakat Teureuk. Jalma anu gandang nu nangtung di hareupeunana harita geus eueuh ting ka mana ngaleosna. Nyimas Akira juga anu ka edanan ku Cakat Teureuk. Harita manehna kukurilingan. Ditutur-tutur ku Ki Bando anu ngarasa aneh tur kerung. Mikiran anu jadi dununganana nyatana Nyimas Akira anu amuk-amukan bari ngageroan Cakat Teureuk anu geus eueuh di hareupeunana. Nyimas. Cakat Teureuk ka mana? Nyimas. Emut Nyimas. Curilat ceuk. Harita Ki Bando harita ngahalangan Nyimas Akira anu jiga
kabung bulengan ku jagat teueuh anu ngaleungit teu pugu-pugu. Reg Nyimas Akira harita eureut deuteup seukeut kaki Bando. Pok ngomong sorana semudareuda. Ki Bando, kemana manusia anu cekeneh nangtung Ki Bando? Ih, mamang terang ti mana? Jeung kamana ngaleosna mamang teu nya terang atuh. Aparan tadi aya di payuneun salira. Ki Bando teu heureuy Ki Bando. Di mana? Ampun. Kunaon, Neng? Kunaon ieu teh? Emut. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Eta manusia anu ngaran tadi saha namina Jagat Teueuh. Jagat Teueuh, memang Jagat Teueuh. Tapi kunaon kuring papagi jeung Jagat Teueuh? Imas, rupina mah eta satria anu nami Jagat Teueuh teh jelas lain jalmi sambarangan. Sakaterang mamang teu acan aya nu wantun gagabah komo deui bari jeung ngalelece mah kasalira ngaheureuyan komo bari jeung noel kana angkeut salira mah. Ki Bando, Nyimas Akira harita ngamek sabab rumasa manehna kabedangan tur diusapan pelebah gadona ku Jagat Teueuh. Tapi nu mantak aneh keur Nyimas Akira sanajan kasakten Jagat Teueuh bisa disebutkeun jauh di saluhureun manehanana. Jagat Teueuh teu nyieun kalakuan anu aneh. Sajabading ti kitu Jagat Teueuh teu ngalakukeun hal-hal anu nyilakakeun ka dirina. Aneh. Lamun eta jalma jahat, kula bisa langsung ditalukeun ku manehanana. Imas yakin Kaula ngarasa kasakten manehanana jauh di saluhureun kaula. memang katingali ku mamang oge. Tapi eta sebenarnya saha anu namina Jagat Teueuh teh? Turunan saha, urang mana asal karang pamidanganana? Jeung kunaon anjeunna kur ngadon ngaheureuyan hungkul tapi henteu nyieun serangan? Eta nu kaula ditanyakeun. Nah, sebenarnya Jagat Teueuh disebut jelema bager, kalakuanana siga nu gelo. Bener, Jagat Teueuh mantak pika keheuleuan anu ngadenge. Eta geuning buktosna Nyimas anu geulis rancunit ngadon jeung cerikan Jagat Teueuh. Kurang asa jengkel. Saumur kaula kakara di era-era ku ngaran Jagat Teueuh. Sanajan teu elesek kaula teu arum jeung Jagat Teueuh, tapi jelas ku aya kitu padahal geus hina ka kaula. Teu kitu oge. Sanajan Jagat Teueuh memang gagah sakti tapi teu nyieun kelakuan anu aneh-aneh kasalira, Neng. Jagat Teueuh hiji satria anu gagah, satria sajati, jawara anu sakedeung deui bakal kakoncara di mana-mana. Mamang yakin. Tapi mamang ngarasa aneh ku sora suling anu tadi. Nah, sora suling anu tadi teh ditimbulkeun ku tiupanana Jagat Teueuh atawa aya jalma anu lain salian ti Jagat Teueuh. Leng Nyimas Akira harita ngahulang anteng mikiran omongan badegana anu ngaran Ki Bando ada nyebutkeun suling. Bener mamang, kaula ngarasa aneh. Nah
Kumaha anu suling ku tadi teh ditiup ku jaka teu atawa aya jalma lain anu ngahaja niup suling. Berangker kitu harita gelik eta suring. Ujug-ujug disada ting ti mana datangna, kadang aya sorana tarik, kadang sorana leungit ka bawah ku angin. Nyimas Akira dak dibadak eureun ngomongna. Ki Bando neuteub seukeut ka Nyimas Akira anu kerung. Lantaran Nyimas Akira ngadenge suling sedengkeun Ki Bando mah teu pernah ngadenge naon-naon. Ailin ngadenge angin mah anu ti korosak kana dangdaunan. Suling. Suling. Anjun di mana? Saha anjun teh? Nyimas Akira nu antuk nama puyar ingetanana. Gunag-gunag sora suling ditutur-tutur ku Ki Bando anu ngarasa bingung kunaon Nyimas Akira betul lompatan nyamperkeun sora ka ditu ka dieu. Sedengkeun sora suling aya ti kaler, aya ti kidul, aya ti wetan, aya ti kulon. Apunten mitra-mitra ieu aya gogodan we teh ngelelan aduh. Suring anu memang teu puguh ti mana jalan atanapi ti mana sorana. Nyimas Akira teu beunang dicarek ku Ki Bando anu lumpat ka ditu ka dieu. Ki Bando nepi ka geus teu sirikna calawak. Gunag-gunag Nyimas Akira anu memang ngagunakeun kakuatan sapainuna jigana teh. Imas, antosan Nyimas. Ai, aduh, antosan. Ki Bando harita terus kogorowokan. Cep, sora suling harita cempek. Nyimas Akira anu keur lumpat harita nangtung mancu dina tangtunganana. Jika patung arca anu ngahaja meunang nyieun, teu usik teu malik, teuteupeuanana kosong ka hareup. Ras Nyimas Akira inget ka hiji jajaka anu cekeneh papanggih jeung manehanana. Jaka teureum. Jaka teureum. Jaka teureum di mana anjeun jaka teureum? Ki Bando anu nu nangtung tu kageunana harita kerung. Jaka teureum. Nyimas, sing emut Nyimas. Mang. Jaka teureum, Mang. Ih, jaka teureum tos teu aya Nyimas. Kula yakin jaka teureum aya. Mohon aya. Tapi jaka teureum duka di mana ayana? Anjeunna lin ibarat angin. Duka di mana padumukanana. Ayana teu kanyana. Eueuhna oge giles lir ibarat kabawa ku angin. Nyimas Akira tungtung nama harita bro. Yo, bari ceurik. Sesegukan. Teuing naon anu dipikiranana ku Nyimas Akira. Ngan anu jelas Nyimas Akira hatena anu ngarasa jengkel. Kaliwat ti jengkel teu manggihan jalma anu ngaranna Jaka teureum. Para mitra kaum dangu sadayana. Harita Jaka teureum anu tadi geus ninggalkeun Nyimas Akira.
Harita seuri ceceleukeuteukan bangun anu suka jeung bunga nakaranan geus pepangih jeung hiji wanoja anu kacidak geulisna cek hitungan cek ukuran cakateur. Aduh, aing kakarage lontat ti lemur geus papanggih jeung hiji wanoja anu sakitu geulisna. Tapi hanya kalah jika ucing kembang cerik. Aduh, rek niup suling we aing mah. Harita cakateureuh kalawung niup suling anu ngajadikeun Nyimas Akira kokoloyongan neangan cakateureuh di mana ayana. Suling lamun dikabani bayangkeun keur niup suling ka hiji jalma, eta suling bakar sumebar ka jalma anu dibayangkeunana. Kasup cakateureuh anu ngabayangkeun kagelisan Nyimas Akira jeung dianggap lucu ku manehanana. Jelas eta suling anu maha dahsyat mangrupakeun suling karamat warisan tilu jadi aki nasi peloy ngajadikeun Nyimas Akira asa teu nincak dina taneuh. Hatena jiwana kumalayang nyusur neangan di mana jalma anu keur niup suling. Nu antukna Nyimas Akira nyegruk cerik hese dicarekna hese direrepehna ku badegana anu ngaran Ki Bando. Ki Bando harita nepi ka geus bingung kudu kumaha nyageurkeun Nyimas Akira anu lir ibarat kapeng peongan ku hiji jalma bari terus nyanyamat cakateureuh. Cakateureuh, di mana anjeun cakateureuh? Gelis Neng. Tos sing emut Neng, sing emut. Cakateureuh tos teu aya di dieu. Anjeunna tos siga kabawa ku angin Neng. Tos teu emutan deui. Seueur jalmi anu langkung gandang tibatan cakateureuh. Mang, cakateureuh memang beda Mang. Nya, cakateureuh memang beda. Ibarat TV One. Tos gelis. Lamun nya tema cakateureuh eta jalmi anu sae manahna isuk jaganing geto geus dipastikeun bakal pepenak deui gelis. Tapi Mang, kunaon cakateureuh make jeung papagi jeung kula tur gera-gera kaula. Cakateureuh henteu gera-gera gelis, katinggalna ku Mamang. Cakateureuh jelas henteu nafsu pikeun nyerang salira. Sanajan Mamang geus ngukur kana kakuatan cakateureuh anu jelas gagaduhan kekuatan anu maha sakti tur gagah. Tapi cakateureuh cik teu katarik mamerkeun kamampuanana jeung kakuatanana ka hidep geulis. Nyimas Akira harita ngahulang ngabenerkeun sabenerna meureun hatena, tapi ku egoisna Nyimas Akira jelas cakateureuh ngera-ngera sabab cakateureuh ngahaja make jeung usapan kana gadona. Tapi Mang, cakateureuh jelas geus kahina basa ka kaula. Naon anu gahinana? Cobi Mamang hoyong terang geulis. Nah Mamang teu terang tadi ngali cakateureuh tos kacida pisan lancangna cucunga kacida kus-kusapat kana kusapat kana gado kuring mah segruk
Nyimas Akira nyegruk mani sesegukan keranan tur sisi dueun jika anu tos dikumaha wae ku jaka teueuh. Nyimas teu kedah janten emutan pami jaka teueuh niat langkung ti kitu sing emut geulis jaka teueuh sakaterang mamang hiji pamuda anu gagah sakti ti sabab ti sanajan kitu jaka teueuh ngagaduhan rupi anu memang gagah tur gandang. Nah salira teu ningali Nyimas Akira harita kemalieun manehna ge rumasa yen jaka teueuh teh memang hiji jajak anu sampurna cek pikirna boga kemampuan anu hebat tur maha sakti sajabana ti kitu jaka teueuh ngabogaan beungeut anu kasep ngalempereng koneng anu encan pernah mangihan di antara jawara-jawara anu kasep lainna. Luk Nyimas Akira harita ngeluk tungkul dina hatena naraweco. Aing rumasa ka bandang hate ku jaka peureuh. Jaka teueuh anu memang eueuh duana di antara jawara-jawara anu pernah papangih jeung aing. Tapi aing rasa aneh. Tapi gimana jadi kepikiran unaon jaka teueuh teh nyerang ka aing. Padahal mah manehna gampang namun pikeun halukeun aing. Gelis entos gelis entos. Ayo nama orang teraskeun ieu jalan teh. Peung waktu masih kena siang. Ceuk Ki Bando harita bari Noel kana tak-takna Nyimas Akira anu keur ngeluk. Nyimas Akira harita nangtung bangun anu lanjung nakeranan. Lengkahna oge dadalig deugan. Lain kakeunaan aji kasakten tapi jelas Nyimas Akira linglung ku alatan papangih jeung jaka teueuh. Para mitra kaum dangu sadayana di mana wae aya jatra teueuh anu harita kakaran neruskeun deui lumampahna sanggeus eureun dina hanapeun tangkal. Jaka teueuh anu marah mai harita leumpang ngaganeuang bari heheotan bangun tenang tur tumaninah nakeranan. Aduh, hawa lebih kagenah kieu ya. Angin leutik ngahiliwir. Tapi lamun kameuhitut anehna teh angin teh sok ngadadak jadi bau kunaon nya. Itu teh geuning lembur ya. Kabeneran aing can nyatu ya. Teh lembur sugan we atuh ya kopi-kopi anu kalatis. Ceuk jaka teueuh harita bari terus ngagancangan lumampahna lantaran di hareup geus katingali tangkal kalapa anu teu sirikna ngagarupayan kamanehanana. Jaka teueuh leumpang gagancangan anu teu kungsi lila geus nepi ka hiji lembur. Jaka teueuh nangtung di sisi lembur bari panonna urat tereret ka kenca jeung ka katuhu. Jaka teueuh leumpang lalaunan bangun anu tenang nakeranan.
lempang ngaganeuang ditempokeun ku sababaraha urang jalma anu memang aya dina golodog bari ngageberan dadana kudu dukuy jiga manuk kakarek balik di kebon. Jaka teureuh harita lempang terus mapai jalan anu ngabulungpung gedenaker di tengah lembur. Sangeus jaka teureuh nepi ka parapatan aya jalan anu kakenca jeung kakatuhu. Jaka teureuh anu maksudna rek neangan tempat dahar. Harita kebeneran aya dua wanoja anu lempang katingalina keur ngarobrol jeung babaturanana anu digigireunana. Ceuk jaka teureuh harita bari neuteub ka eta wanoja rengkog. Eta wanoja harita ngarengkog eureun sabab paranana keur seuseurean tarungkul teuing naon anu diobrolkeunana tiba-tiba aya nu megat di hareupeunana. Ulah sieun uing rek nanyakeun ieu teh. Wanoja nu saurang di harita ngajeten adu boga pangawakan jangkung leutik. Harita neuteub ka jaka teureuh ku tuteupan anu aneh nu matak oge. Uing teh arek nanyakeun puguh euy. Ari maneh rek kamarana atuh? Eta wanoja sireret nu tungtungna duanana ting cikikik sareuri sabab ngerasa aneh aya jelema anu model kieu. Tapi lamun disidik-sidik eta teh bener jalma nu hareupeuna teh memang waktosna kabujug seep.